Bet. Kan mana enang sukses. Ya. Boga mobil, Ya. boga imah. Urang arek na diutang pilar teh anu pake modal usaha. Lagi hutang. Keriranya orang minjem ke mana? Kerira, aduh. Ulang ngaya-ngaya, ente ulang ngaya-ngaya. Banyak mana teh inget bet. Kieu we, ngomong we lawan mana harga duit ke urang. Ulah sok ngaya-ngaya. Itu kadang jelema mah. Kamu geus ningali baturanna sukses, sok ngaku-ngaku ngajila. Mana ya supir teh lila amat. Oh, Bet, oh kene teh beti lain. beti. Ya Allah. Kieu masih amu. Alhamdulillah bet. Saya jadi bos. Kieu bangga aing boga sohib. Sohib leutik aing jadi bos. Iya bener beti. Heeh, urang mau beti. Allahu Akbar la ilaha illallah. Ini kan jadi gelandangan kieu. Astagfirullah. Bet. Nganggur aing mah. Anggur. Terus anek naon atuh ngalawat ka imah urang? Udah sengaja moal ngaliwat teh. Ningali ih, asa baturan urang. Yo bener ya teh moal ya teh. Hah? Moal. Ih hebat moal geus jadi bos. Alhamdulillah bet, enak mah bet. Cager mana bet? Alhamdulillah urang dicageun. Kan moal. Kita boga pagawean enak bos, urang bos. Oh, pegawai kan rasanya. Bogo ngangan ka ditu ka dieu, ngalamar ka ditu ka dieu. Aku mah tuh, can aya milik. Bisa meureun bos. Mere minjem ka urang jang modal. Teu loba bos. 10 juta we bos cukup jang modal usaha. Tapi yakin Bos. Usaha. Ya jang usaha orang supaya bisa ngarubah kehidupan orang. Bisa meureun bos. Hari ayam mah aya sih. Insyaallah dibantu. Alhamdulillah. Nuhun bos, nuhun. Kita kudu ieu. Nuhun bos. Kudu kitu. Nuhun. Mahi meureun nya jeung modal usaha mah. Alhamdulillah. Bos, iya pasti ku urang dipake usaha. Kudu Ya, doakeun urang supaya urang sukses. amin. Oke, nuhun bos ya. Sami-sami. Yuk, mangga bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beti, Bet. Masya Allah ini sukses bet. Oh, iya dong. Ini toko saha bet? Toko mana? Toko urang lah. Hasil jadi payah orang tuh nggak bangun usaha. Hasilnya kudu kerja keras. Orang bangkrut kan bet. Karyawan orang anu korupsi. Dah, penyakit. Orang jadi ngenekan bangunan we. Mana kena bangunan? Sekarang guys, tadi makan we. Oke, sabar. Nanti lah ya. Bet. Kan mana enang sukses. Ya. Boga mobil, Ya. boga imah. Urang arek na diutang pilar teh anu pake modal usaha. Lagi hutang. Keriranya orang minjem ke mana? Kerira, aduh. Ulang ngaya-ngaya, ente ulang ngaya-ngaya. Banyak mana teh inget bet. Kieu we, ngomong we lawan mana harga duit ke urang. Ulah sok ngaya-ngaya. Itu kadang jelema mah. Kamu geus ningali baturanna sukses, sok ngaku-ngaku ngajila. Sodakohna Pak, sodakohna. Gening maneh bet? Bet. Ulah poho anu ngarangkul lur. Sebab nangtungna maneh karena anu ngarangkul. Ayeuna maneh ngalepaskeun rangkulana atuh ragrag lur. Ngalepaskeun rangkulana atuh ragrag lur. Ngalepaskeun rangkulana atuh ragrag lur.